Mana duit 100? Atuh pereginan kamari abi teh nambut menyegus ditagih deui ayeuna pan dijadinya 3 poe. Kapan urang ngejang batur ye? Aing geus dikupujeug wayana. Depan abi teh boga duit ayeuna mah, isu ka tuh deui wayana. Wayana aing geus dikupujeug tuh nu lagi geus imah. Era aing ku tetangga. Yang mana di imah? Wayana Yo. Nah, dulu jam mana ke? Jam mana datang? Lah, jam mana disukurin aing mah. Kapan ieu jam mana ye kita di dia? Heeh. si Agina bukan hutang ka Uing 100.000. Kapan duit tadi si Aki? Kapan ieu duit urang di dia? Bayar heula, abik bayar ke Paki. Bayar laki. Dia. Aing kumaha pan? Bayar ke dia. Tadi dia. Euing di dia duitna. Mana Ki? Bayar hutang heula. Ieu di sikul. Bayar heula siapa dia? Bayar. Kumaha dek? Bayar. Op. Ayeuna dia punya. Hari mulai. Ditagih ku Paki, abi boga hutang ka Paki 100.000. Tuh si Aris boga hutang ka abi di 100, ditagih ku abi. Abi boga utang si Aki KB ye. Si Aduh, Aki. anjing ya. Wes tak paling bareng jam. Sok bayar. Sok kalikeun. Tah bayar ku aing tah. Lunas 100.000 nya. Heeh. Tah, be dia. Tah, kop. Tah, heeh, yang geus bayar. Heeh. Tah geus lunas saya namanya, abi boga hutang 100.000 tah geus dibayar. Yang geus lunas ge nya. Tah, 100 menang. Siapa boga hutang 100 ka abi, Ba? Nah, beres kan? Beres. Lunas kita bayar di ke urang. Geus beres lunas. Geus tong panasya. Buka poe. Beres kan ini segala masalah ge.